Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang marurang kali. Alhamdulillah, sapertos biasa dina dinten Rebo pagaos bade ngawulang dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna pangajaranna lebet kana pangajaran katilu nyaeta ngeunaan biografi tokoh Sunda. Janten urang kedah terang heula naon anu disebat biografi teh nya. Biografi teh asalna tina bahasa Inggris biografi. Bio hartina hirup jeung grafi hartina catetan atawa tulisan. Tuluy eta kecap teh diaku ku bahasa Indonesia sarta ejahanana diluyukeun jadi biografi. Kiwari kecap biografi teh geus bisa dipake ku urang Sunda pikeun nuduhkeun lalakon riwayat hirup hiji jalma. Autobiografi atanapi autobiografi nyaeta catetan sajarah riwayat hirup hiji jalma nu ditulis atawa dicaritakeun ku dirina sorangan. Biografi teh nyaeta karangan ngeunaan sajarah hirup atawa pedaran ngeunaan kahirupan hiji jalma ti mimiti dilahirkeun tepi ka kolot, malah tepi ka mangsa eta jalma tilar dunia. Dina biografi oge dicaritakeun pangalaman suka bungah atawa pangalaman susah tur sedih nu kungsi kasorangna. Kitu deui sakur jasa, karya, tur hal-hal hasil tina pagaweanana. Mangpaat biografi. Nu kahiji, ngalamar pagawean. Nu kadua, pangeling-eling kana jasa hiji jalma. Nu katilu, neuleuman kahirupan nu kungsi disorang ku tokoh dina biografi. Nu kaopat, nyontos sagala kahadean anu kungsi dipilampahna. Nu kalima, nurutan lengkah usaha nu kungsi dilaksanakeun enggoning kahontal cita-citana. Nu kagenep, minangka dokumentasi sajarah. Unsur-unsur biografi. Nu kahiji, ngaran lengkep atanapi ngaran pondok nenehna. Lalandihan atanapi jujulukan. Nu kadua, tempat jeung tanggal lahir. Nu katilu, dedeg pangadeg jeung karakter atanapi pasipatan. Nu kaopat, atikan di sakola atawa paguron anu kungsi disorang. Kalima, jabatan atawa pagawean anu kungsi dilakonan. Nu kagenep, lalakon hirup nepi ka sukses dina widangna. Unsur-unsur biografi nu kahiji, karya atanapi prestasi atawa hasil tina pagawean. Nu kadua, pamanggih atanapi gagasan jeung sikap dina nyanghareupan kahirupan. Nu katilu, jalma-jalma nu dianggap penting jeung gede jasana dina kahirupan. Kaopat, cita-cita jeung harepan nu kahontal jeung nu can kahontal. Nu kalima, kalangenan jeung hal-hal nu dianggap penting dina kahirupan. Kagenep, kaunggulan dina widang nu digarap. Nu katujuh, pangajen anu kungsi ditarima. Nah, dina buku paket hidep, dina buku paket pangajaran katilu aya biografi tokoh Sunda anu judulna Asep Sunandar Sunaria. Janten ku hidep mangga tiasa dibuka dina kaca 45. Prak regepkeun biografi Inohong Sunda ieu dihandap anu dibaca ku salah saurang babaturan hidep. Nah, hidep ku pagaos ieu tos dipotokeun mangga ieu dibaca. Ya. Nah, teras ieu lanjutanana dilajengkeun dina kaca 46. Kedah dugi karengse margi di akhir aya
tugas atanapi anu kedah dikerjakeun. Dugi ka dieu aya latihan ku hideep omat kedah dikerjakeun teras upami tos rengse dikintun ka pagaos. Dina latihan ieu eusina panginten kedah dibaca heula anu tadi, biografi Asep Sunandar Sunaria. Nomor kahiji atanapi A, Asep Sunandar Sunaria teh lahirna di mana? Nu B, widang garapan anjeunna teh nyaeta naon? Nu C na Asep Sunandar Sunaria pinunjul dina hal naon? Nu D, sikep Asep Sunandar Sunaria anu picontoeun nyaeta? Nu E, pamendak abdi ngeunaan Asep Sunandar Sunaria teh nyaeta janten pamendak abdi teh maksana pamendak hidepnya murangkali kumaha eta kanggo naon namina teh dina biografi eta kumaha pamendak hidep ngeunaan Asep Sunandar Sunaria teh. Hatur nuhun, hapunten tina sagala rupi kakirangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.